Wilujeng enjing barudak sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran kali ieu, Ibu bade ngadugikeun pangajaran anu kalima, nyaeta ngajenan jasa pahlawan. Tah, ayeuna Ibu gaduh bacaan anu judulna teh Kang Maman jadi pahlawan. Tulung, tulung, aya imah kahuruan, imah Mang Junet kahuruan. Jalma-jalma tinggorowok menta tulung. Imah Mang Junet kahuruan. Seuneu geus ngabebela, haseup hideung ngebul katenjot ti kajauhan. Warga kampung baru milu tagiwur. Tumplek sarerea oge hayang nenjot ti kadeuketan. Awewe mah loba nu ceurik rawah riwih mangkarunyakeun ka Mang Junet jeung kulawargana. Lalaki pahibut ngakutan cai kana ember. Geblok dibanjurkeun kana seuneu nu geus mimiti rek ngarayap kana lalangit. Aya nu mantuan ngaluar-luarkeun parabot imah nu can kaduruk, nu manggul kasur, nu ngagusur kursi jeung parabot dapur. Ngan ukur hiji dua bae nu bisa kasalametkeun teh, da seuneu kaburu ngagedur manten kana suhunan. Keur kitu, ceatun pamajikan Mang Junet ujug-ujug ngagorowok. Anak aing di jero keneh, geua tulungan. Ngadenge kitu, sarerea beuki tambah gempeur. Komo barang kadenge budak ceurik jejeritan di jero imah nu geus karungkup ku seuneu. Teu aya nu wani nulungan da nenjol seuneu, nu sakitu geus ngabebelana. Deulila aya pamuda anu ngajleng asup ka jero imah. Kang Maman eta jalmana teh. Pamuda anu gede kawani, manehna luncat norobos kana seuneu. Teu lila geus ngajleng deui kaluar bari mangku budak umur 3 tahunan. Geus ngalempreh budak teh, ngan ambekanana aya keneh. Kapiuhan pantesna sawan ningali seuneu. Ku caatun tuluy dirontok bari dicengcerikan. Kang Maman oge pada ngagabrug, pada muji ku katenengna. Awak semuga reuneuk bubuhan kahebos ku seuneu anu sakitu ngagegedugna. Basa imah Mang Junet geus kabehanana karungkup ku seuneu, mobil pemadam kebakaran kakara datang. Ti kajauhan keneh kadenge sada sirine nu ngaheang. Babari pisan ku mobil pemadam kebakaran mah seuneu teh di pareumanana. Cai disemprotkeun make selang gede tina tangki mobil. Teu kungsi satengah jam, seuneu teh geus pareum kabehanana. Tinggal tihang jeung raraga imah nu tarutung urut kaduru. Jalma-jalma ngagimbung keneh ngalalajoanan. Reuwas pacampur jeung hariwang ninggal budak anu meh-mehan maot teu katulungan. Kang Maman teu eureun-eureun pada muji, pada ngusapan ku sarerea. Kawanina ngageblus ka jero imah nu aya seuneuan. Matak reueus sarerea. Poe eta mah manehna jadi pahlawan anu bisa nyalametkeun jiwa manusia. Tah dina bacaan anu nembe teh, kunaon Kang Maman bisa disebut jadi pahlawan? Kusabab Kang Maman wani abus ka jero imah anu aya seuneu sakitu ngabebelana. Dina pangajaran anu kalima, salian ti aya bacaan Kang Maman jadi pahlawan, aya oge kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji perkara jalmalian sarta miharep jawaban. Tah, dina basa tulisan kalimah pananya ditungtungan ku tanda pananya. Contoh, saha anu labuh di jalan teh? Kecap anu digunakeun dina kalimah pananya biasana nyaeta kunaon, iraha, sabaraha, jeung mana. Ayeuna Ibu bade masihan contoh kecap pananya. Nomor hiji, saha, kecap saha. Nyaeta keur nanyakeun ngaran jelema. Nu kadua, iraha, kecap iraha nyaeta digunakeun keur nanyakeun waktu. Nu katilu, mana, kecap mana nyaeta digunakeun keur nanyakeun hal atawa barang. Nu kaopat,
Di mana. Kecap di mana nyaeta keur nanyakeun tempat. Nu kalima, kamana. Kecap kamana nyaeta keur nanyakeun tujuan. Nu kagenep, ti mana. Kecap ti mana nyaeta keur nanyakeun tempat anu ditinggalkeun atawa tempat yang pernah dikunjungi atau ditinggali sebelumnya. Nu katujuh, kunaon. Kecap kunaon nyaeta keur nanyakeun sabab musabab atawa sebab akibat. Nah, nu kadalapan, kecap naon nyaeta keur nanyakeun hal barang jeung sajabana. Nu kasalapan, sabaraha. Kecap sabaraha nyaeta pikeun nanyakeun jumlah atawa lobana. Nu terakhir, nu kasapuluh nyaeta kumaha. Kecap kumaha nyaeta keur nanyakeun kaayaan atawa cara-cara. Tah, nu nembe teh nyaeta sababaraha contoh kecap pananya. Mung sakitu materi nu tiasa didugikeun ku ibu dina dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalpatan, hatur nuhun.